Ari tadim teh hartina ngagungkeun ka Gusti Allah ngalangkungan makhluk-makhlukna. Naon kasang tukangna urang kudu takdim ngalangkungan makhluk-makhlukna? Sabab urang butuh kana pitulung Gusti Allah. Ari pitulung Gusti Allah di mana ayana? Ari pitulung Gusti Allah anu nyata nyaeta geus digubragkeun ka alam dunya. Di mana ayana? Pitulung Allah teh ayana di makhluk-makhlukna. Ari ujang makhluk lain. Makhluk mun ujang makhluk Allah hartina di ujang ge aya pitulung Allah. Naon rupana? Kahiji disebut kudrot. Ku ayana kudrot kagungan Allah anu ngancik dina wujud ujang, mangka timbul dina eta wujud ujang teh anu disebut gerak kudrot. Eta gerak kudrot teh bisa nulungan ka diri ujang jeung bisa nulungan ka papada makhluk Allah. Tina eta gerak kudrot mangka leungeun bisa barang gawe. Ta eta gawe teh mangrupakeun wujud anu nyata tina pitulungna Gusti Allah. Manusia butuh pitulung pikeun nyalindung tina panas tina hujan. Mangka manusia kuleungeunna nyieun imah. Manusia butuh pitulung tina rasa lapar. Mangka manusia ku gerakna melak tatanen, melak pare, melak rupa-rupa bahan kadaharan. Manusia butuh pitulung pikeun nyalindungkeun awakna tina cuaca. Mangka manusia nyieun rupa-rupa baju. Ti mimiti baju lekbong nepi ka baju mantel anu rupa-rupa eta baju teh beda-beda fungsina jeung beda-beda kabutuhna. Manusia butuh pitulung tina lilana perjalanan. Mangka manusia nyieun kendaraan anu eta kendaraan bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Manusia butuh pitulung tina hesekna komunikasi jeung nu jauh. Mangka manusia nyieun rupa-rupa media komunikasi. Dimimiti media massa nepi ka media pribadi saperti HP. Coba ayeuna bayangkeun ku urang, nah rek bisa nu ngaranna manusia nyieun imah, nah rek bisa melak tatanen, rek bisa nyieun baju, nyieun kendaraan, nyieun HP, lamun eueuh leungeunan bisa moal. Ayeuna bisa moal lamun aya leungeunan tapi eueuh kudrotan. Sarua moal bisa. Jadi mun kitu mah jelas pisan yen eta leungeun jeung gerakna mangrupakeun pitulung ti Gusti Allah. Nya kitu deui suku jeung lengkahna. Nu kadua pitulung Allah anu nyata dina wujud manusia teh disebut irodat. Ku ayana irodat mangka panon bisa ningali, ceuli bisa ngadenge, irung bisa ngangse, akal bisa mikir, saraf bisa ngarasa.
lamun dicabut irodatna mangka panca indra jeung catur driyana bakal parem. Di mana parem mangka moal bisa walakaya gitu. Kulantaran urang butuh kana pitulung Gusti Allah, kusabab eta pitulung nu dipikabutuh teh ayana di makhluk-makhlukna Gusti Allah, mangka di dieu urang perlu takdim ka makhluk-makhlukna Gusti Allah. Takdim ka makhluk teh mun disederhanakeun artina urang kudu daek ngurus, kudu daek ngarawat kana segala rupa anu geus nyata-nyata jadi pitulung ka diri urang masing-masing. Contona dina kadaharan jeung kainuman aya pitulung. Sabab eta kadaharan jeung kainuman teh nguatkeun kana awak urang. Da eta kakuatan dina awak urang bisa dipake ibadah, bisa dipake kana rupa-rupa pagawean, kana rupa-rupa amal-amalan. Ieu ngandung arti saluhur-luhurna pangkat manusia, sakumaha luhurna ilmu manusia, sakumaha ngajawarana anu ngaran manusia, mangka eta manusia teh ulah sombong. Da geuning karek teu mangih dahar jeung teu mangih nginum sapoe sapeuting geus ampun-ampunan pan geus teu walakaya. Jadi kudahareun geleh keneh matak tong sombong manusia mah. Tak kusabab kitu urang kudu ngahormat, kudu ngarawat, kudu takdim kana dahareun jeung kana inumeun. Nya kitu deui kanu sejenna saperti kapapada manusia kana berbagai fasilitas anu aya di urang masing-masing, kana kendaraan, kana tatangen, kana ingon-ingon, kana pepelakan, tegesna ka sakabeh makhluk Allah anu aya di ieu bumi. Ceuk kateranganana irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Pikawelas pikasih kumaneh sakur-sakur nu aya di bumi, mangka baris mikawelas jeung mikaasih ka diri maneh sakur-sakur nu aya di langit. Mun ditafsirkeun ku syariat maya hartina mun maneh welas asih kanu sahandapeun tak engke bakal aya nu saluhureun nu welas asih ka maneh. Matak tong borok ka papada manusia, bahkan kana sabutir nasi ge kudu takdim. Ulah saperti manusia-manusia anu hirup di zaman kiwari, tu tingali di tempat-tempat dahar di warung-warung nasi, geus teu kaitung lobana eta sangu anu jadi runtah. Artina eta manusia teu takdim kana rizki, teu takdim kana sangu, padahal nu saenyana eta teh mangrupakeun pitulung Allah ka dirina. Di mana pitulung Allah geus dimomorekeun mangka bakal aya mamala ka dituna. Tingali kahirupan manusia di zaman ayeuna, tingali berbagai penyakit anu dideritana, artina loba pisan dorakana.
Ta urang maulah saperti manusia-manusia anu samodel kitu. Artina kudu takdim ka makhluk-makhlukna Gusti Allah. Sebab jumenengna orang di ieu alam dunya teh teu leupas tina gawe bareng makhluk-makhlukna Gusti Allah. Seperti tatangkalan, seperti sasatoan, seperti papada manusia, jeung seperti berbagai fasilitas anu menunjang kana hirup jeung uripna urang di ieu alam dunya. Takdim teh mun diibaratkeun malir ibarat tangkal. Tina tangkal anu disebut takdim ke bakal bijil buahna. Buahna teh disebut hurmat. Hurmat teh minangka wawalesna atawa ganjaranana. Sabab setiap pagawean sok sanajan sagede siki sasawi bakal kapanggih wawalesna, bakal karasa ganjaranana. Man amila solihan palinapsihi wa man asaa pa'alaiha. Mumane migawe hade eta ganjaran tina pagawean hade bakal karasa kumaneh sorangan. Mumane migawe goreng maka genjeran tina hasil pagawean anu goreng eta bakal karasa kumaneh sorangan. Contona lamun orang takdim kana rezeki, lamun orang ngamumule kana rezeki ku cara dijakatan jeung disodakohan, mangka eta rezeki teh teu ngadatangkeun mamala, teu ngadatangkeun mudorot, tapi ngondang kana kamaslahatan, tapi ngadatangkeun kana kaalusan. Kana awakna ge pangeunah karasana, nguatkeun jeung nyehatkeun. Jadi kekuatan anu eta kekuatan teh watekna positif mawa kana pagawean-pagawean anu hade. Teu jadi energi negatif, teu jadi energi anu ngajurung kana pagawean-pagawean kadorakaan. Bahkan kadituna nyuburkeun kana rizki jeung bisa nolak kana balai. Cek kateranganana yamhaqullahu riba wa yurbis sodaqoh. Cek katangtuan hukum Gusti Allah, ari riba mah dibinasakeun, jeung ari sodakoh mah disuburkeun. Oge kasauran Kangjeng Nabi, as-sodaqatu tasuddu sa'ina baban minasu'i. Sodakoh teh bisa nutup kana 60 lawang kagorengan, kana 60 lawang kajahatan. Kumargi kitu jadi orang sing inget yen di makhluk-makhlukna Gusti Allah teh aya pitulung pikeun urang. Kusabab kitu hayu urang takdim, dimimitian ku takdim kana pitulung nu aya dina wujud urang masing-masing. Dina leungeun aya pitulung, takdimna kana leungeun nyaeta pake eta leungeun kana gawe anu nyalametkeun, pake eta leungeun kana nulung kanu butuh, kana nalang kanu susah.
hartina orang mupusti hartina orang ngamumule kana ieu leungeun ku cara dipake kana kahadean. Nya kitu deui dina panon aya pitulung, dina ceuli aya pitulung, dina lisan aya pitulung, dina irung aya pitulung, dina akal aya pitulung. Mangka hartina orang kudu takdim kana sakabe anggota badan orang sorangan. Takdim ka panon, takdim ka ceuli, ka lisan, ka akal jeung sajabana. Nyaeta ku cara make ieu anggota-anggota badan pikeun ngagungkeun kana ayat-ayatna kagungan Allah. Ari ayat-ayatna kagungan Allah nyaeta sakabeh nu ningali nu katingali, nyaeta sakabeh nu ngadenge jeung nu kadenge, sakabeh nu mikir jeung nu kapikir. Eta teh mangrupakeun ayat-ayat kagungan Allah anu nyata. Artina setiap anu katingali, nu kadenge, nu karasa, nu kapikir kudu jadi ilmu, kudu jadi amal soleh. Sabab lamun teu kitu urang bakal kaasut jalma-jalma anu rugi. Sabab cekat teranganana sakabeh manusia aya dina karugian ilaladina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kajaba ti jalma-jalma anu ariman jeung nu aramal soleh jeung nu silih wasiatan ku kasobaran jeung ku kabeneran. Yang sing inget yen nu migawe amal soleh ge rugi keneh illa biqalbin salim liwajhikal karim. Kajabati jalma-jalma anu ikhlas karna Allah dina migawe amal solehna. Jadi ya takdim teh ngandung harti orang ngamumule mupusti kana perkara-perkara kagungan Gusti Allah anu geus gumelar di ieu alam dunya.